Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa patepang di sareng simkuring di channel Epa Parida. Dina danget ayeuna simkuring bade midangkeun video ngeunaan presentasi katuangan tradisional Sunda. Satacana kada hilap di like, di komen sareng di subscribe. Hatur nuhun wilujeng nyekseni. Di kelompok 2 bade nyaritakeun kamaman tradisional khas Sunda. Anu aya kamamana nyaeta gemblong sareng pecel. Bahan-bahan gemblong nyaeta kuih, uyah, gula bodas, gula garam, minyak. Cara ngadamuna paru duwi terus campurkeun jeung uyah sakedik. Terus cetak bulut-bulut bolongan di tengah. Kemudian haju goreng. Cara ngadamel gulana, tambahkeun gula bodas sareng gula garamna. Jadi campurkeun si gemblong kana gulana. Ya, digemblong. Terus Bahan-bahan yang pecelna. Bahan sayurna kacang panjang, engkol, toge, kerupuk, bawang bareng. Bahan bumbuna kacang surup, gula, uyah, cuka, asam, cabai setan. Cara ngadamuna goreng heula bawang bareng anu tos diiris, potongan sayur anu bade dijadikeun pecel. Ulah kacang surup, cabai, gula, uyah, jeung asam. Muntos aduk tambahan cuka sacukupna jeung cai sakedik. Jadi pecel. aya Dek. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Sakitu wae video dina danget ayeuna tepang deui dina video salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.